lain ini warasnya kan kita pundung zaman ayeuna. Oh baheula mah ieu teh tempat pangulina kan. Oh lebih betah di belah itu. Wah ingat baheula jeung barudak. Ayeuna mah tapi naha ieu ke pundung asal leutik saat ieu. Oh, dah, ini nama ngesoba pembangunan nanti sebelah itu nanti kita keruntah ngejabag ke dia, coba kiru, balam apa ngojai itu tadi dinya kan, di Lewi teh, Iya, arenahun, lain sejarah nakumahanya baheula make ieu disebut Cikapundung eta kan sampai ka hayeuna. baheulana teh aya awewe ngaranna teh Nyai Dasika Urbaningrum. Nyai Dasika Urbaningrum. Biasa kan di gerawan Cika Dasika kan. Oh, Besok di Cika. Oh si Cika teh dijodohkeun jeung ku indungna teh. Ka aki-aki, tapi bohong mah aki-akina teh. Dina poean erek dikawinkeun, si Cika teh kabur ka Cikapundung da mung kawin jeung aki-aki da boga kabogoh main ge budak kasepnya. Tapi rek dijodohkeun ku indungna teh ka aki-aki eta. Nya maehna teh kabur ka dieu teh ka susukan ieu, ka cai gitu. Nya nulungkeun maneh di ditu tuh di Leuwi Goong. Leuwi Goong. Heeh, nah ribut teh salemur teh. Si Cikapundung, cenah si Cikapundung. Nah kata lawe susukan teh jadi Cikapundung. Ngaranna teh. Asa kakara ngadangu teh baheula sampai ka sagede kieu. Carita teh geuningan kitu nya caritana teh. Nya pasti karek ngadenge da akang ge karek dieu ngarang caritana. Waduh.